Selamat menonton, jangan lupa subscribe dulu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu jawab salam didoakan mudah-mudahan masing aya nasib nijab tanah Mekah, amin. Di tengah jawab salam didoakan winati mahfalah masing nijab waduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Jamaah sadayana kinten-kinten abang Haji Sipri ngajak kelas sholawatan siap.
Urang sami-sami madah ngakungkeun ka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngaoskeun shalawat anu malah mandan. Urang sadayana masingkangkeun umat manteuna kalayan kenging syafaat uzma ti manteuna amin ya rabbal. Yuk urang hadirkeun baginda Rasul dina manah urang sadayana, dina qalbu, dina hati urang sadayana. Yuk urang hadirkeun baginda Rasul dina soca urang sadayana, mudah-mudahan janten tawi saksi dina wangi ieu urang saja ta'ziman wa takriman kana diisrokeun roh di mi'rajkeunana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, singkangkeun umatna manteuna kalayan kenging syafaat dunia paratugikeun ka akhiratna amin ya Allah ya Rabbal. Siap sholawat wios wanten rada serak wios enggak wios bengek wios ribu wios lafar wios modar wios panyawat nama amin ya Allah ya Rabbal. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah sadayana salatullah. Assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Habibullah. Assalamualaikum ya sayyidi Habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah tawassalna bi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah salatullah Allah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa
Salatullah Salamullah Allahumma salli wa sallim wa barik Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شفاعتي لمن عظم بإسراء والمعراج Hadratul Karim Kerasana Sahibul Awqat Mengatur waktu penata jarak Anu puji simpurin dipikah hormat kalayan mudah-mudahan masih dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Mukarram Sahibul Fadil para alimil ulama wal ju'ama ustad-ustadah asatid-asatidah mubalik-mubalighah qari-qari'ah wabil khusus tokoh agama setempat guru-gurang sedaya nuling di wewengkon anu sami-sami kujisim kurun dibikah hormat kalayan mudah-mudahan masing dimuliakan ku Allah Subhanahu wa ta'ala kalayan doa ti urang sadayana mudah-mudahan para guru urang sadayana yuswana masing pada tawilah amin kula wargina masing sakinah mawadah turu warahmah wala putra-putrina masing soleh turut solihah dina nalika muli kajati mulangka asal pubus nabina dipunut kuno rahayu dicana kuno kagungan masing khusnul khotimah kalayan linggih kana jannah ya rabbal hadratul karam kersana aparatur pemerintahan dari atasan sampai bawahan sipil maupun militer wabil khusus kersana Bapak Camat atau pinung wakil kanana Bapak Kades Bapak RW, Bapak RT yang sami-sami puji simpurun dibikah hormat kalayan mudah-mudahan masih dimuliakan ku Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Mukarram Kerasana panitia penyelenggara peringatan hari besar Islam anu aya pakuat pakait patulah patuli sareng ieu cerah diisrokeun rauh dimirajkeun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge teu kantun puji simpurun dibikah hormat kerasana Bapak Ketua DKM Masjid Jami Al-Hidayah berikut jajaran anu sami-sami kudu syukur dibikah hormat kalayan mudah-mudahan masih dimuliakan ku Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Mukarram Kerasana bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, santriwan, santriwatikum sajumlahna anu nyampak hadir di mahfal anu mulia anu sami-sami kudu syukur dibikah hormat kalayan mudah-mudahan sadayana masih dimuliakan ku Allah Subhanahu wa ta'ala oge nu puji syukur dibikah hormat kersana Bapak teknisi biasa nama Pak Ibu jamaah sadayana mubalik tara mawa tukang son sedeken tukang son mah datang pangheulana balik pangneurina tara kesebut-sebut ku mubalik anu sami-sami puji syukur dibikah hormat kalayan mudah-mudahan masih dimuliakan ku Allah Subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya Rabbal henteu aya ungkapan kata anu pantes diunggalkeun ku urang sadayana dina kesempatan selain daripada ucapan puji kali syukur urang sanggakeun ka Allah anu Maha Ghafur anu mana mantena parantos masihan kalimat dan ka urang sadayana saenggakeun kalayan irodah inayah ridha ni'mat mantena urang sadayana tiasa kempeng ngeriung wongkok ngeronyok dina hafal anu mulia itu teu masing lain ijah teu masing iman anu teu masing gedongna nalika kedua sampean kepat kedua panangan geleteng keingat badalet umat-umatnya tang pinang suping na kaya petempatan ya Allah
Mudah-mudahan setiap langkahna teubatna kicitna ringhapna masih dijantunkeun amal anu soleh kalayan aya dina panampian Allah Subhanahu wa taala. Amin. Atuh shalawat kali salam kawilujengan muga dilimpah curahkeun ka barokah alam anu pangjong colang masalah marja bada'a ni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahila ka kulawargina sahabatna tabi'in tabi'atna tugdugi ka orang selaku umat mantena mudah-mudahan orang sadayana di dunia masing kalimpahan salawat salam timantena rauh di akhirat orang sadayana masing kenging syafaat uzma timantena. Amin ya Allah ya Rabbal damang sadayana sehat sadayana tos taruang teu acan tos tuang teu acan. Alhamdulillah. Ibu bapak jamaah sadayana alhamdulillah kalayan irodah Allah Subhanahu wa taala syukuring tiasa anjelok kaya patempatan Kampung Batu Rosi. Alhamdulillah anu alhamdulillah jalan lagi luar biasa. Alhamdulillah kuat kang ngait mobil ge euceun di dieu mah. Tapi alhamdulillah banyak pengalaman. Ya Allah tiasa anjelok kaya patempatan bersilaturahim sareng warga masyarakat Kampung Batu Rosi. Alhamdulillah sijaten asbab wasilah hiji dibaoskeun yuswa ku Allah Subhanahu wa taala. Barokahna ayeuna silaturahim sing janten ayeuna asbab wasilah hiji sing dipaoskeun yuswa ku Gusti Allah sadayana. Amin. Sing dijembar ke milik rezeki anu barokah kamu ibadah sing dijaga dijaring diraksa ku Allah Subhanahu wa taala tina saban musibah dunia para tugikeun ka akhiratna. Sabab apa barokahna jalma anu kersa silaturahim insyaallah hiji bakal dipanjangkeun yuswa ku Gusti Allah ngan singkah de ulah wani-wani urang sadayana megatkeun tanap kana tali silaturahim di mana aya jalma geus megatkeun kana tali silaturahmi geus teu hayang patanya jeung tetangga geus teu hayang patanya jeung baraya jeung teus geus teu hayang patanya jeung dulur maaf jeung maaf maka ku Allah Subhanahu wa taala bakal dipusok dipondokkeun umurna yuswana. Na'udzu sabab mukmin jeung mukmin adalah ikhwatun, muslim jeung muslim adalah ikhwatun. Ibu lamun aya hiji jalma papaduan teu acan patanya salame tilu dinten muslim duanana hiji nu salesejina pupus maka jadi ahli neraka na Allah Subhanahu. Na'udzubillah tsumma na'udzu. Alhamdulillah diirodah ku Allah Subhanahu wa taala sim kuring tiasa ajelok gaya patempatan Kampung Batu Rosi. Yuk urang janten kenah proposal ka Gusti Allah Subhanahu wa taala tiwit ieu acara dibuka. Ras ayeuna ngaos ayeuna tawasul ijab jeung sajabi ngaos Quran sholawat bahkan ayat tabligul islamiyah mungkin dibuka ku doa jeung tutup urang sanggakeun heula proposalna ka Gusti Allah. Ya Allah ya Rabbana mudah-mudahan ku ngalangkungan ieu pangaosan jamaah ngagaduhan panyawat dohir batin masih enggal diangkat panyawatna kalayan digantos ku kesehatan. Ya Allah ya Rabbana ku ngalangkungan ya pangaosan jamaah magaduhan samatan agung alit masih enggal kabayar samatanana nu amin pangtarikna tirining gede tanagana sok jujur aja jadi kanya kawan. Ibu gaduh samatan bapak ageng tanapi alit hoyong kabayar teu nya bayar atuh. Ya Allah ya Rabbana ku ngakungan ieu pangaosan tukang dagang na masing untung tukang tani masing mukti ulah sampaikeun tukang dagang timbul sing kompak tukang dagang timbul tukang tani timbul tuk 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 tuk
rasa asa makin gitu woi matenita tukang dagang timbul tukang tani timbul truk tuk nek make jering kabeh sok sing kompak truk tuk kompak di bawah edan mah euy Alhamdulillah. Ulah sampaikan Bapak yang paripaos ieu cek urang jalan jeruk mah ikan teri ikan japuh menjaya loba ti kulah tukang tani beukeripuh calanana beberes sabelah. Ya Allah ya Rabbana ku ngalangkungan ya pangaosan pemuda jeung pemudi nota cantik mujeng jodohna ya Allah ku wasilah ku barokahna ya pangaosan sing tinu mujeng jodoh anu soleh terus solihah. Ya Allah jamaah sadayana nu hadir dina ya wengi sing dibarakahkeun ku Gusti Allah. Sing dijaga dijaring diraksa dina saban-saban musibah dunya para dugikeun ka akhiratna. Para putra-putrina masing soleh terus solihah. Dina nalika puus masing husnul khotimah. Kalayan linggih kana jannah. Ya Rabbal. Ibu bapak siap ngaos sajam 2 jam 3 jam 4 jam Alhamdulillah itu namanya penyiksaan uing teh mikiran balik kudu kumaha kira kudu ngenong kece isukan aya acara deui uing jadi simpring langsung ka bumi aya acara langsung ka Bogor resa di Bogor bapak di Bogor kata langsung ayeuna berangkat ayeuna ke Jakarta Selatan acara wengi di Jakarta Selatan langsung beres acara wengi di Jakarta Selatan langsung ke Lampung ece ka tulang bawang doakeun sing berkah salamet eta ge lamun ngondang uing mangkat ngondang ngajedog di imah ya Allah ya Rabbana ya Ustadi ieu teh moal ngambek moal ambekan kita tadi na mobil ngan diuk mata panas bujur teh ya Allah ya Rabbana jamaah sadayana ibu katinggal teh abdi jadi lebat katinggal teh kaset teh isi ibu jeung bapak hoyong apal Gusti Allah nyiptakeun makhluk anu pangkasepna mung 3 hiji kang jeung Rasul 2 Nabi Yusuf 3 sim abdi PDW akhir ya ya Allah ya Rabbana ibu bapak jamaah sadayana kauntungan jalma nu sumping ka majelis salim nu sumping ka pangaosan hiji bakal dihapunten dosa ku Gusti Allah dihapunten dosa ku Gusti Allah alhamdulillah cik urang batu kursi gaduh dosa teu gaduh dosa gaduh dosa sing yakin bapak ibu jamaah sadayana fadilah kauntungan jalma nu sumping ka majelis salim nu sumping ka pangaosan hiji bakal dihapunten dosa ku Gusti manin taqwala liya ta'ala ilman gufrallahu qabla ayah tua sing saja manu ngalengkahkeun 2 sampean ngepatkeun 2 pandangan indit ti mesin leuit incat ti masih iman ti masih ngadong balat gangkai ngabandel gemat-gemat tentang pinang sumping langkah pangaosan bakal dihampura dosa orang dia mah tanya human seni tanya human seni ibu tadi dengar Quran ya Allah ya Rabbana eta teh suami istri geunaheun teh suantena raoseun teh suantena ya Allah luar biasa punten ibu dengan seni kita indah coba lu adan make seni Allahu Akbar Allahu Akbar geunaheun teh enakeun teh lamun nyebutkeun teu geunaheun bonge dengan seni kita jika tak adan mana lebih adan Mekah yang geus aki-aki
menggeus aki-aki suanten lantang ya Allah. Dengan seni kita indah anu ada teh kieu. Allahu akbar Allahu akbar. Dengan henteu adan mana eta Madinah dengan seni kita anu ada teh kieu. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Kenaheun adan mana eta ente uci dengan seni kita anu adan teh kieu. Allahu akbar Allahu akbar batu kursi eta mah. Aduh kalepasan euy ngomong. Maaf. Da abdi mah kumaha salempengna huntung ngajina ge. Dengan seni kita punten ibu bapak jamaah sadayana. Jami nu sumping ka pangaosan daek teu daek ridho hoyong teh hoyong bagaikan awak bagaikan wayang golek simpring bagaikan dalangna siap. Ridho, ikhlas, tidak paksa. Secepot dia wala gatot kaca mau bisa baca lamun teh dalang leres teh. Lamun cek dalang teh kieu diampura dosa. Ki amina. Amin. Siap. Al-wa'du dainun janji adalah hutang cicingna kita. Bapak Ibu jamaah sadayana sing sajaman ngalikahkeun dua sampai ngepatkeun dua panangan indi teh mesin lit incah ti masih mana mung ti masih dong ngeuleutkeun ngebandeut kumat-kumat nyatang pinang sumpina ka pangaosan bakal dihampura dosa. Alhamdulillah kompak nama ngan hanya kalbeuheungna halas. Ya Allah ya Rabbana jamaah sadayana matakan ibu sing yakin bapak sing yakin jamin sumping ka majelis taklim barokahna bakal dihapunkeun dosa ku Gusti Allah. Ibu gaduh dosa teh? Gaduh dosa teh? Ka Gusti Allah gaduh dosa teh? Kakahak adami gaduh dosa kacaroge esok malotot tara. Astagfirullah. Ibu kasalaki esok malotot tara. Hah? Tara, no tara ya. Osok nyarekan tara. Osok manyun tara. No osok anu tara. Lolobana osok. Ibu osok sholat, osok ngaos Quran, osok sedekah, kasalagi osok nyarekan. Percuma sholat kau kerjakan, percuma sedekah kau berikan, tetapi kasalaki wani molototan. Aya kitu aya nu kumaha make baju kumaha ting kumaha nu belah mana diukna. Ya Allah ya Rabbana ibu hoyong dihampunkeun dosa teh ku Allah. Hoyong dihampunkeun dosa teh ku Gusti Allah. Dina antabis urang keur sang talabul ilmi ibu
Saraysana uwih di pangaosan ibu aya deui ibu sangka dihapunten dosa minimal cium tangan ka caroge osok. Bapak sok dicium panangan kudu janten bojo. Jujur Pak Cici, saya Cici. Bapak-bapak sok dicium panangan kudu janten bojo. Astagfirullah. Ibu punten. Lamun saha wae awewena ibu-ibu nu cium tangan kanu janten carogena maka ganjaranana sarua aya ganjaranana dihapunten dosa ku Gusti Allah 70 dosa dihapunten ku Gusti. Tuh untung teh ibu uwih ti dieu ketika caroge teh sumping ka pangaosan uwih ka bumi ibu teh langsung uluk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon? Ning eling sia balik ngaji mah. Lain eling-eling jeung buka panto. Buka panto ku salaki. Aya naon? Tadi cenah ceuk-ceungan anu kacet. Sing saha cenah pamajikan anu nyium dengan salakina 70 dosa dihapunten ku Gusti Allah. Wah, sok bohong sia mah. Ih bener please teh. Dan ning mah pansek rumah saloba suntuk sentak sunghar sanghar polatak polotot. Please teh hayang nyium leungeun bapak, hayang nyium leungeun ibu tong sok loba omong kadawok cokot leungeunna. Lep. Eta salaki langsung reuwas ngangkatkeun leungeun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Ya Allah, jauhkeun pamajikan aing ka sarumahan dagemit batu korsi. Lain ka sarumahan ece punten bapak eta teh keur ngamangpaatkeun ilmu. Si komo ibu punten, so komo lamun ibu dituluykeun nyiumna kana taarna kana keningna. Sing saha awewe sing saha bojo nu nyium kening salakina ganjaranana sarua jeung nyium hajar aswad. Hajar adalah batu, aswad itu adalah hidung. Komo boga salakina hidung. Balik ngaji teh assalamualaikum. Waalaikumsalam. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Sia kunaon hajar aswad. Ibu punten, lamun hoyong ganjaran punten ibu-ibu saya. Lamun ibu-ibu hoyong ganjaran ibu nyium hajar aswad, da ka haji mah ibu kudu ongkosna ge mahal. Candeklok mah hayo kan nya ciuman. Bapana aya naon? Tadi cenah cek ajengan sing saha cenah awewe sing saha pamajikan nyium cenah kening salakina maka ganjaranna sarua jeung nyium Haji Ahmad cenah. Hajar aswad itu siap teh eta kan mama nunutan. Please teh hayang nyium. Ibu lamun geus diizinan tong sok loba omong tinggal ka dieu. Tinggal ka dieu Bu. Urang contohan ku jisim kuring. Lamun geus diizinan ku salaki tong sok loba omong bakutak beuheungna. Rakatak. Geus beunang kieu beuheungna palitekeun huluna. Blak. Geus nangkara kieu siap-siap bibir ibu kana keningna. Insya Allah ibu lamun tarangna hideung bakal bodas sakieu beak jeung daki-daki dikecrok ku euceuk. Salaki tua dugi ke kang joking hudang di cek salaki mama pulang bapak hanya kang makanya tah sia ngaji ka al hidayah ning sia teh lain meunang hidayah kalakah jadi gelo lain gelo tapi ngamangpaatkeun ilmu bapak sing yakin. Wih di kanu tadi sing sahaja manu sumping ka majlis taklim nu sumping ka pangaosan bakal dihapunten dosa ku Gusti. Bahkan malaikat diperintah ku Allah, hei malaikat panyokotkeun dosa jalma nu sumping khususon di kampung Batu Korasi di halaman ayana Masjid Jami Al Hidayah.
Pangyokotkeun dosana kabeh anu sumping ka ieu patempatan wa khususon wa umuman di mana ayeuna keur ngayakeun pangaosan boh itu harian, boh itu mingguan, boh itu syahriahan, boh itu tahunan. Pangyokotkeun dosana kabeh kau disesakeun ceuk malaikat mangga Gusti. Sedengkeun pangapunten ibu bapak jamaah sadayana sedengkeun malaikat di mana diparentah ku Allah tara nolak kana sakumaha parantahan Gusti. Sakumaha dawuhan Allah dina Al-Qur'an kieu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mani teu kabeh Gusti. Mani hese jasa. Molohok anu cicing anu udud anu ngopi molohok anu hees siap dikerullah siap Allah ayo sing kompak ridho ikhlas teka paksa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ya'suna Allah ma amarahum la ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Enakeun teu nikmat teu redha teu. Mudah-mudahan awasan jisim kuring awas Quran sim kuring mudah-mudahan masing dibarokahkeun ceuk lain dibayar kemana dibarokahkeun lain dibayar cenah naon geus ngomong bayaran acan mamit amit abdi mah ridho lillahi taala teu dibayar ge wi. Yang mudah-mudahan we sering senang daya patempatan, sering senang ceramah daya patempatan, uwi nanti daya patempatan masing kenging amal, awas, ampok, uwi mau tahu ki ampok tu, sila geng tu, punten, ibu bios ibu tadi ampok banggewi. Ngan mudah-mudahan we sing kuring saring senang atieu patempatan ngaos khususon para panitia kaji sing kuring masing-masing hando doa lain duwi ibu manganduding we ka uing memangna pamantar abdi ka kotak amal gitu. Ya Allah punten engke di mana geus menang doa pasti menang dulur. Ya Allah ya Rabbana Gusti anu agung cek eta Gusti Allah la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat gawat nyokot dosa jalma nu sumpi ka majlis talim nu sumpi ka pangaosan dicabutan hiji-hiji Pak punten. Di mana dicabutna min unukihi tina pundukna dicabut ngeluh cabut ngeluh dah nu ngeluh panglilana cirining gede tunduhna
nya sok kurang kuring kitu tunduk mata kantong GHS. Ya Allah ya Rabbana ya Karim jamaah sadayana cek malaikat teh Gusti ieu dosa teh kamanakeun Gusti. Oh piceun bae ku anjeun ka laut begitu rek dialungkeun ka laut pantai itu tuh Afra anu deukeut di dieu mah begitu rek dialungkeun euy sanek naon cek laut teh kaula nek ngalungkeun dosa jalma nu sumping ka majelis taklim khusus di kampung Batu Korasi umuman di mana aya keringayakeun pangaosan. Mbong kami ketitipan dosa anak Adam sabab anak Adam masuk babari minimal dosa talang kami minimal tobat ka Gusti Allah sing karunya malaikat pan di laut masuk loba nu musuh loba tukang musuh di dia nusap-nusap loba nusap-nusap seueur baingan hari itu tukang usup masuk loba wadul tukang usup tiluan badami cek anu siji teh yo urang mah kamari ieu nyamut pas diasulungkeun ka laut cenung pas diangkat teh alhamdulillah eta laut Jamal 10 kilo bana jeung nu kadua mung eleh komo urang mah teh teu diasulungkeun nyampeurkeun sorangan aya persis. Cek nu katilu mung eleh ya mane mah karek nyeun gele Jamal mah geus datang ka imah nyamper ka uing cek iku mung eleh. Ya Allah ya Rabbana sanes nyarang ngusep sanes silakan yang hobi silakan tapi asal jangan meninggalkan sholat anu 5 waktu kewajiban anu 5 waktu ngeraja di ibadah niatan ku bapak-bapak tukang musuk ngeresek-mesek niatan ya Allah niat abdi musuk nyalamatkeun lauk anu tenggelam di laut tenggelam laut teh diusupan ku bapak jadi ibadah. Ya Allah ya Rabbana jamaah sadaya cek pohon eta laut nolak ke Gusti teh kamanakeun ka gunung-gunung nolak Gusti teh kamanakeun obikeun we ku anjeun ka jaman nu sumpi ka majelis taklim ngajina bari ngopi weuh seteh ngobrol bari ngop. Ya Allah katakan ibu pangapunten ketika anu ngaos aya nu ngaos ulah ngop ieu jong jari naon ieu jempol ini namanya jari jempol sing kompak ini namanya jari jempol. Apa kata jari jempol ibu kalau ngaji ulah sok ngop kalau ngomong ngopol dia asal teh eces ngajawab teh banyak ngaji balik kiih aja ulah ngop jadi naon ieu ya no ya telunjuk ini namanya jari telunjuk ini namanya jari telunjuk apa kata jari telunjuk bapak mayarmu balik ulah di anjuk awas ya macam ibu-ibu jeung bapak-bapak kuing manteu dengan jalanan bungkul. Ya Allah ya Rabbana ibu sing yakin bapak wengi ieu dihapunkeun dosa ku Gusti. Alhamdulillah. Keuntungan nomor kedua ibu bapak jamaah sadayana. Keuntungan nu kadua jalma nu sumping ka majelis taklim nu sumping ka pangaosan di mana ayana nu sakat nu tapi disumpingan tu urang sadayana ngalengkahkeun dua sampean ngepatkeun dua pandangan melangkahkan kaki mengayunkan tangan haleukeun teh ngabandaleut kemat-kemat datang pinang sumping ka majelis taklim. Nu kadua panyawat dina qalbu panyawat dina hate panyawat dina batin bakal dibersihkeun ku Gusti bakal dilandongan ku Gusti Allah. Sebab iya bapak dina hate teh ya Allah ya Rabbana loba pisan panyakit dina qalbu teh loba pisan panyawat disimpenan ku Gusti Allah nafsu nage nafsu lawamah teh geus nage aya salapan di antawis nu kasalapan al-ghafratu sokoklah tara eling ka Gusti henteu eling ka Gusti ya Allah ya Rabbana sakoba pohon akibatan eling terus teh
hasud aya di dieu, dolim aya di dieu, ria aya di dieu, sagarupa aya dina qalbu sabab ibu nafsu mah anu awan masuk ngawujud kana kawanan. Nafsu lawamah nafsu amarah sok ngawujud kana kawanan. Inna nafsa lamaratun bisu. Sesungguhnya nafsu sok ngawujud kana kawanan. Pangjawabkeun anu jujur cek nafsu. Wangi ieu wangi salasa ngayakeun pangaosan di Batu Korsi di lingkungan Masjid Jami Al Hidayah. Ubalikna jauh ti Cianjur ka dieu. Ya Allah, ya Rabbana eta tengah urang belah ditu ngayakeun dangdutan artisna Inul Daratista Ayu Ting Ting jeung Celesti cicek nafsu berat dangdut berat ngaji. Berat ngaos berat ngaji berat dangdut. Nu dangdut aya anu ngaos lolobana nya nyaho. Survei membuktikan cek nafsu mah berat kene kana dangdutan. Maaf, saya maaf. Si Inul Daratista didatangkan artis DKI ka dia ke kampung Batu Korsi. Maaf, si Inul mah bapak sakali ngageol burusut duit ratusan juta. Punten. Si Inul mah sakali ngageol burusut duit ratusan. Coba artis Batu Korsi ngageol burusut daun sampe. Ya Allah, ya Rabbana. Ieu panyawat dina kalbu teh sangat banyak. Seueur ibu bapak jamaah sadayana kubarokah pangaosan sareng ulama min dawail qalbi tina sapalih landong manah tina saban-saban panyakit anu aya dina qalbu hiji mujalasatus sholihin sing daek ngariung jeung jalmi-jalmi anu sol para alimil ulama juama ustad ustadzah asatid asatidzah para habaib, para ulama, para santri, insya bahkan ayat 7 golongan jalma nu sangat dirindukan ku malaikat Jibril alaihi salam. Tidak antawis nu 7 bapa nu sangat dirindukan, nu sangat dirindukan, sangat rindu Jibril hoyong papenak jeung eta jalmi. Tidak antawisna mujalasatul ulama sing daek ngariung jeung para alim ulama insya Ya Allah, ya Rabbana naon margina cenah ustad kudu ngariung jeung jalmi anu soleh. Sabab setiap ucapan, setiap kalam anu kaluar tina lambay jalmi anu soleh ngajentelkeun mau'izatul hasanah piuruk anu sae, pitutur anu sae, matak nyemangetkeun kana ibadah, matak nyemangetkeun kana taat, matak nyemangetkeun kana munajat urang ka Gusti Allah. Alhamdulillah. Ya Allah. Ngan sing kahade ulah wani-wani bantu ka para alim ulama, ulah wani-wani bantu ka para alim ulama. Sabab ibu pangapunten bapak ulama ti golongan umat Kangjeng Nabi jamin garu ilmu agama ti golongan umat Kangjeng Nabi sareng Kangjeng malaikat Jibril. Ya Muhammad, suruju umatika fid dunya wal akhirah. Hei Muhammad, umat anjeun anu boga ilmu agama eta bagaikan lampu, bagaikan cempor, bagaikan lantera, bagaikan patroma, bagaikan aina neon anu nyaangan dunya para dugikeun ka akhirat. Tuba liman arafahum kabagjaan anu pohara pikeun jalma anu wauh jeung jalmi anu berilmu jeung para alim ulama wal wailu liman ankarahum wa abqadahum. Tuh jurang neraka bakal dipasikeun ku Allah pikeun jaman ingkar ka para alim ulama jeung anu bandung ka para alim ulama. Adik naon? Gek mah cali gedebluk rebat ngelekuy nyamal aja. Ya Allah, ya Rabbana. Ima aya ustad ibu di masjid di majlis taklim aung-aungan ngomongkeun pangharaman cek ajengan teh kieu, hei ulah judi adalah haram. Hei ulah zina itu adalah haram. Hei ulah mabuk juga haram. Ganceleng jelema lemah iman, lemah akidah, lemah akhlak, du'ful iman, du'ful akidah, du'ful akhlak. Ganceleng ka masjid kutunjuk ka ajengan. Hei ajengan leuwas ditutunjuk. Hirup mah ulah sok panati. Abdi judi duit serangan, abdi jinah tengajakan ajengan.
Jangan dibawa saya tahu. Abdi mabok duit sorangan. Ulah sok fanatik hirup mah masing-masing ajengan masing-masing. Ajengan murah kene gede tanaga mangtung lak cangkeng. Siapa mana ngomong masing-masing. Awas lamun siapa masing-masing. Ya Allah dikeresakeun zaman ngomong masing-masing teh maot bapak. Ya Allah pamajikanana datang ka imah ajengan rebun-rebun jam 5:30 subuh bari lewe. Oh ajengan teh da can balik di masjid gidi ka masjid Al Hidayah. Eta ajengan keur wiridan la illallah la illallah. Cek ajengan saha pun tiblah mana ieu mah lain pun tapi ieu mah cek kokom aya kokom sorry kom euy imas aya imas sorry mas euy orang doakeun heula cek imas masing panjang kesuana tepi ka poe kiamat diaminan kumaha diijabah ku Allah batur geus arawuh cek imas yang celi olangan eueuh tukang soblak eueuh tukang baso ieu karunya cetitin aya Iis aya Oda Mimin aya Aep aya Aep Aep euy Aep Jepang Aep ieu Agus aya Agus Asep Jaja Ujang aya Ujang aduh dah. Ya Allah ya Rabbana jamaah sadayana jamaah sadayan eta pamajikan alewe ari ecet teh kunaon anjeungan salaki abdi ngantukeun di jam 2 wengi tepikeun ka satengah subuh can aya nu ngamarian karunya hareudah cek ajeungan kela-kela cek asa wow pecet teh sugan cuma nu kamari sugan salah ke nu kamari ngomong masing-masing ka uing sugan nya kumaha kitu ajengan jika nama eta dan jika nama geus eta mah sok kitu ka ajengan teh bedego ojo bejakeun ka salaki sia ceuk aing masing-masing sok sia mani kosorang mukus kosok mandi kosok mukus ke kosok salat ge kosok kacipta aclok kan masjid Al Hidayah aclok kang cipta tangan kang nek ka mana masjid lah nek taun kitu salat mayit ning sorangan masing-masing nubul kusok talqin kusok tawasul kusok 7na 40na 100na awala kusok lebok keuleuh aing kan kitu aya kitu di daya nu kitu aya nu kitu aya teu aya alhamdulillah teu aya nu ngaku. Ya Allah ya Rabbana jamaah sadayana punten sarebu maaf siang ngomong masing-masing tingali alam dunia khususon negara Indonesia dilanda bencana bertubi-tubi resda 2004 aya tsunami di Aceh eta tsunami magulung ngacai di tengah eta suara naon eta suara uing itu mah ieu mah ka mana we ya Allah ya Rabbana ibu cek beja samemeh datang tsunami di Aceh
Pentingna samemeh bae tsunami siangna penting eta jalma geus maksiat ka Allah nu lemah iman, lemah akidah, lemah akhlak, sisi pantai maksiat, pesta bugil, pesta zina, pesta judi, pesta mabuk. Paingan ibu. Cai dina hadis qudsi sadinten sawengi bapak nyuhkeun widi 3 kali. Cek cai Gusti abdi izinan hayang munculkeun alam dunya anak Adam umat Kangjeng Nabi hamba Gusti nu maksiat ka Gusti. Menukang ngomong ka Gusti anu doraka ka Gusti tong cai can waktuna Gusti izinan can waktuna Gusti izinan can waktuna Gusti izinan pek atuh hayang-hayang teuing lan ulah dibeakeun kabeh sabab umat Kangjeng Nabi hamba ayeuna kami anak Adam loba kana nu ibadah nu taat nu iman nu eling ka kaula paingan ibu cek hadis qudsi saur Gusti Allah dina hadis qudsi Yabna Adam man raqiba maksiati famanilladzi yamna'uka min azabi hai anak Adam sing saja mengalakan maksiat ka kaula pek dengan benteng nu kokoh pek dengan jalma anu sakti mandraguna pikeun nahan pikeun nandangan lungsurna adab kaula aya nu tiasa nahan teu Pak aya tiasa nahan teu Bu teu aya leres teu ya Allah ya Rabbana eta cai ibu magulung tebikeun ka beak bangunan roboh iwati masjid Baitur Rahman disalametkeun di Aceh alhamdulillah. Paingan ketika ibu aya dina hiji hadis 7 golongan jalma anu bakal aya dina ieuh-ieuhan aras Bapak. Dina eta poe aya ieuh-ieuhan aras di poe kiamat angin ieuh aya ieuh-ieuhan angin ieuh-ieuhan arasna Allah. Mana nu 7 teh? Nyaeta tina antawis nu 7 budak mora lalaki anu nyantel hatena ka masjid. Contoh lamun lohor di Masjid Al-Hidayah geus ngingetan keluar dari Al-Hidayah ke abdi asar di mana terus ketika aya hate aya masjid dina hate pasti aya Allah sabab masjid tempat ibadah sabab masjid tempat munajat sabab masjid tempat taqarrub ka Gusti teu cukup di Aceh hungkul tsunami di Sulawesi di Banten eta di Banten aya ibu band kira konser band naon tah harita apal teh aya ning naon Seventeen Pentin apa emeron Seventeen keur nyaranyi kemarin engkau masih ada di sini belah ombak datang tertulus nyanyi nake untung datang manten ombak di Banten ibu terjadi tsunami didinya ibu di sisi pantai aya pondok aya masjid aya makom teka temeragu cai Pak abdi diulang ku hiji panitia eta panitia mondokeun budakna di dinya cek urang kalina Ustaz abdi ningali kejadian tsunami di Banten ngagulung ngacai ke tengah laut cek abdi dina mana ya Allah laut ieu neraka pondok sadayana bakal maot ya Allah upami abdi pupus husnul khotimah dan Gusti salametkeun dunia akhirat lamun abdi salamet ya Allah salametkeun mangga abdi pasrah ka Gusti eta ngagulungna cai cenah di Banten sew naha ari geus deukeut make beulah ieu kisah nyata Pak beulah mipir misi berenang badami adalah laut teh iya mungkin di situ aya pondok aya masjid aya makom awas ulah wani-wani sia neumrag eta pondok makom jeung masjid heueuh geus deukeut poho berenang woi pondok belok ieu kisah nyata punten Pak ieu kisah nyata aya keneh jalmina orang mana orang Jangari babakan coklat Cikidang Bayabang ya Allah ya Rabbana Gusti nu agung teu cukup tsunami datang gempa bumi cek orang di Malini lin goyang alam dunia ngadak-ngadak eling teu eling ge Allah enon Kang naon ceuk lini akang Allahu Akbar Allah lini ngabadagan elingna Allah ya Allah lini Allah jeung eling-elingna eling sorak urang leres teh teu cukup kulini datang angin badak angin naon namina
bulan angin puyuh di mana Tangerang angin puyuh aneh orang Sunda mah angin puyuh cacak angin puyuh nyimpang ke kampung Batu Porsi kenteng hibar aspes hancur bangunan roboh eta teh karek angin puyuh komo lamun datang angin soang badag sia soang mah puyuh masih gede kieu soang mah badag nek kumaha urang geus beres angin soang angin manila gubay ge boy disungkal dina pondasi tepikeun ka ibu kabeh imah roboh alancur iwal nini imah geus reot teu kabawa angin viral dina medsos wartawan datang cek wartawan nini kenapa rumah nini yang sudah reot begini tidak terbawa angin badak sedangkan tetangga nini mah nu kokoh anu batah ngajalungkir cek nini kieu ngajawabna kasep nini mah samemeh datang angin ninu heula tolak angin ya tuh cek angin teh nek teu merak deh heuy awas tolak angin belok sawasita ya Allah itu musibah ras ibu azab di Gusti Allah bertubi-tubi ku Allah tercukup angin badak longsor tercukup longsor banjir tercukup banjir kahuluan rasa terberes tahun 2020 datang neng covid jeung jam corona ya Allah kata tahun 2020 mah bersejarah mau balik bangkrut pokoknya mah kori bangkrut tukang son bangkrut nu gaduh panggung hiasan auning bangkrut anu kawin di KUA lemar ke kantong keresek sieun corona Gusti nu agung dipeuyeum mah jelema teh make kantong ya Allah ya Rabbana ya Karim jamaah sadayana ketika ada pasien yang meninggalkan corona mau ke corona teman dikumpulkan ke urang-urang ku tim corona ras ibu ngomongna kata ibu dengan alasan misi teh Pak corona mah urang logika men logika ibu lamun di dieu aya jalma budug saawak-awak ka maot-maot eta budug ka bawah maot saking kulo bating gagaro cangkul capek maot bakal kerat maot cing ieu cek logika urang jelema anu maot ku budug geus maot gagaro nek keneh teu nu malaya teh kikieuan keneh eta kang kunaon budug aya teh geus maot ku budug gagaro keneh ka mana budugna nya leungit deras teh ya Allah ya Rabbana ya Karim jamaah sadayana oh teu cukup corona tahun 2002 hiji amat dikarenakan ada vaksinasi nasi uduk, nasi timbal, nasi liwet, sanrima nasi liwet, rasewo. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, jamaah sadayana. Oh, tercukup tahun 2002 datang deui ketika anakna geus maraot inungna datang Omikron gitu nya. Ya Allah, engke sakedeung deui datang di Bapakron. Geus Bapakron datang deui engke Akikron. Jenikron, udeg-udegron, kalaciurkron, politron ka ditu mah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim. Itu musibah ku Allah dilungsurkeun. Kenapa Allah menurunkan musibah, menurunkan azab, ulah naroskeun ka sasaha, komo ka Mang Ebit mah. Bit, woi. Kenapa Indonesia dilanda bencana? Cek Mang Ebit, marilah kita tanyakan pada rumput yang bergoyang. Cek Mang Ebit. Geus dijawab ku Allah dina Al-Qur'an kieu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas
liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Geus nyampakeus tohir karuksakan di dunia jeung di daratan akibat ulah manusia di dunia geus maksiat ka Gusti Allah. Anu kang nonggong ka Gusti Allah. Geus doraka ka Gusti Allah. Tuk tuk tuk. Ya kene. Tos tarunuh teu acan teh. Tos tunuh teu acan Bapak. Aduh cilaka aing mah. Atuh garap harees. Minum dulu boleh? Mual ngambek. Mual ambekan. Mual bernapas punya. Astagfirullahaladzim. Bagaimanakah aku kan baca ceramah ketika aku mengaji susah gelisah. Jangankan menjamuku dengan kue kesukaanku, secangkir kopi pun tak tersedia. Benang dulu di tanggal hiji raja kesepuhan siang wengi ketika kiwari kabantu ka kampung Batu Korsi dina meja luhur panggung cai herang mah aya wa. Alhamdulillah ibu disangka mau balik lo penyakit abdi mah sehat. Alhamdulillah geningan cai herang wios merupakan air yang sangat murah ya kan. Ditampik wios moal ngambek. Bapak wios ditampi Pak. Kesa wios ditampi. China 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 atuh dah hayang kopi eueuh China China atuh dah hayang kopi eueuh China China China. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pas gulanya. Ibu pangapunten mau balik mah nginum ge sok ditongtong beung ditinggalikeun nek deui wing mah bismillah. Alhamdulillah. Mau balik mah Pak bagaikan kendaraan semakin lila majuna semakin jauh majuna pasti butuh bensin loba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Aduh Gusti Agung. Lanjut. Ya Allah ya Rabbana Bapak Ibu jamaah sadayana matakan awas tuh geningan jalma loba anu ijid ka ulama ibu geus dibuktoskeun ku Gusti Allah musibahna. Tong hari ganing di akhirat di dunia kene ge ibu bakal cilaka. Ya Allah. Matakan ieu urang ramekeun ieu majlis ieu masjid hiji ku berjamaah kadua ku maku pangaosan insyaallah. Sabab ibu jalma nu sumpi ka majlis taklim insyaallah manahna qalbuna bakal leuleus teu bisa atuh saminggu sakali, 2 minggu sakali, teu bisa 2 minggu sakali, 3 minggu sakali, teu bisa 3 minggu, 4 minggu sakali, sabulan. Teu bisa sabulan 1, 2 bulan sakali, teu mampu 2 bulan, satengah tahun sakali 6 bulan. Teu mampu satengah tahun, satahun sakali minimal urang berangkat ka majlis taklim. Teu mampu satahun sakali bae. Nek naon cicing di dunia teu ngaji leres teu Pak? Maaf. Urang bisa ditampina ibadah, salatna urang, wuduna urang jeung sajabana ibadah urang ditampi ku sabab wayail
ilmu. Rasa dengan ilmu kita mudah. Punten ketika orang ibadah tanpa ilmuna mardudatun la tuqbalu, ditolak teu ditampi ku Gusti Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim jamaah sadayana. Jika matakan Bapak Ibu jamaah sekalian, orang ayeuna ramekeun ieu kampung, orang amil imarahkeun ieu masjid, ku ngayakeun pangaosan, ku ngayakeun ayeuna diramekeun ku berjamaah 5 waktu. Insya Allah daun margina sing janten amal kangge sampeun jaga di poe kiamat. Sabab manusia utek tongok walang toge ocet-ocet rong godongan. Tiwit makhluk anu pang ageng bika makhluk anu pang alitna ditungtung masyrik ka tungtung magrib sadayana bakal diberesan ku Gusti kullu nafsin dha'iqatul maut. Sakabeh awak-awakan utek tongok balang toge ocet-ocet rong gedongan bakal maut. Presiden bakal maut, gubernur bakal maut, bupati bakal maut, bapak camat bakal maut, bapak kades bakal maut, RT RW bakal maut, pemuda pemudi bakal maut, Bapak Ibu bakal ajangan kiai bakal pupus sing sopan bakal pupus. Sedangkan ketika kita meninggal raksukan dianggo acuk dianggo kurang sadaya tilu ujung rambut hadap saibas tampal gigir saguling cingir ibu geus maot mah bakal diganti kunaon Bapak. Kain kapan cek orang kota, lamun cek orang dia naon? Boe. Lamun kain kapan ibu kain adalah lamun kapan ira harek dianggona. Lamun kasepuhan dulu orang sadaya nu ieu ngomongkeun dina sapeker Masjid Jami Al Hidayah kieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sadayana anu ngadangkeun aya pangrasuan disimpuri dina yuwardos kenging meuli rezeki min haitsu la yahtasib anu ageuna 10 juta. Namun sadayana dipeserkeun kana boe bilih di antawis warga masyarakat Batu Korsi bade ngamoti payun diantos di masjid. Aya moal. Moal sieun resep. Ya Allah, acuk raksukan tilhur saujung rambut habas handap saibas dampang gigir saguling cingir numpang mahana ibu kerudung merek Joya digentos ku boe. Acuk gamis merek Al Hijaz digentos ku boe. Sadayana raksukan digentos ku bo. Bapak Koko sorban samping sadayana raksukan tilhur ka handap bakal digentos ku bo. Geus maot mah ibu tiap liang-liang dicocokkan ku naon? Ku kapas. Irung cocokan ku kapas, mata ku kapas, ceuli ku kapas, baham ku kapas, mujal ku kapas, kubul dubur ku kapas. Geuningan loba di zaman kiwari jalma, ibu anak muda jeung anak mudi sok dicocokkan ceulina ku naon? Ku headset. Colokeun kana ceuli. Tungtung headset colokeun kana HP, muka aplikasi dikeresakeun eta jelema teh beuki dangdutan. Leumpang di jalan rada nengah saeutik, aya mobil badag keur muatan kayu. Eta jelema di sisi jalan bari dangdutan budak gideug. Cek eta mobil tin eta supir bapak saking kukusi kita brakwe eta jelema keur budak gideug di sisi jalan jubret dikeresakeun ku Allah ngaclak 10 meter ece sukuna potok awak ringseng
awak ringsek suku potong ngan diirodah ku Allah Bapa hulu nama salamet masih kena kuda gitu. Tapi aing aja itu. Ya Allah sing eling geus maot mah bakal diganti ku kapas. Minyak anu pangwangina dianggo ku bapa jeung ku ibu Kasablanka. Ya Allah nu pangsengitna setiap ibu-ibu, parawan, pemuda, pemudi, bapak, ibu, setiap di kamana-mana cokot dina Allah. Komo nih ke pengajian mah diminyakan sangkan wangi. Salakina arisiannya kamana naik pengajian kamana sih teh kali hidayah nah hal yang paling bakal disemprot ari bapak sok kepo pan mama mah beuki hitut ketika mama hitut bau campur jeung minyak wangi jadi nano eta salakina mah pengen ngomong we hayo pamajikan pusing ka salakina ngomong we hayo ditanya eta minyak wangi dibiakeun. Gusti eta minyak wangi buat beak sing inget geus maot mah bakal diganti ku minyak nyong Putri Dui bau aing mayit coba dikamperan sisina teh. Ya Allah ya Rabbana ya Karim tuluy ditumpakeun kana kendaraan yang paling serem salam dunya naon namina pasaran loba beja jelma numpak nu kitu mah ibu maot kabeh bapak nu hirup maot tumpak nu kitu jeung loba beja jelma geus tumpak kendaraan nu kitu mah teu balik deui ka batu korasi langsung mebes kana liang naon liang kubur paingan ibu dina awak urang loba liang eta isyarah urang asal kaluar tina bakal abus kana ulama dina kitab Daqaiqul Ikhbar ngitung liang dina awak cek sakawa aya salapan cek sakawa 12 urang hitung 2 liang soca 2 liang cepil 2 deui liang pangembung hiji deui liang lambai jadi sabaraha 7 2 deui liang naon oh nenen aja nya usama pulga ari bahasa sopanan nyusuan naon nenenan 2 liang nenen bener ya 2 liang nenen ini liang ujal 2 deui madusunan tara bijil sembarangan malam Jumat datang teh jeung malam Senin tambah kumpul jeung dubur jumlah jamleh total general jadi 12 asal keluar tina bakal abus kana bapak-bapak di pagi sampai siang banting tulang belaan liang dari itu tetap liang tetap dari liang tetap hidup liang naon baham asal diciptakan urang tina taneuh bakal agus kana taneuh bakal keluar tina taneuh minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra asal diciptakan ku Allah tina taneuh agus kana taneuh bakal keluar di tina taneuh iraha oke di poe kiamat Allah digugahkeun. Ya Allah ya Rabbana ibu ketika kita sudah masuk ibu ka mana ke alam kubur kadinya
jelema geus maot ibu dimanian dibungkus bapak disolatan geus disolatan bapak geuningan dikuburkeun abuskeun kana sarung kedong didinya teh bapak geuningan opat kali manyungcung dibuka di ieuna bapak aya jampena ieu aya preman insaf hayang nguburkeun awas berarti Kang cek jelema nyaho sia teh preman insaf nah make hayang nguburkeun mayit itu awas kali abuskeun kana sarung kedongna Kang mani bisa teh bawa anak bisa pokona mah dibuka opat kali manyungcung dibuka ieuna dibacaan bismillahirrahmanirrahim ya mayit ya mayit nama ya mayit ya mursia ya mursitu hai mayit umur sia ngan sakitu belas abuskeun sarung kedong eke sia mabas geus goblok sudah teh jelema cek mayit aing ripuh cenah euy ya Allah ya Rabbana ibu ketika entos dikubur kana sarung kedong dihalangan ngan kunaon ku ieu tah kunaon awi aya yang segede kieu bebeskeun di halangan ditutup kunaon ku taneuh dengan alasan bisi bijil deui cenah bijil kumaha tuluy di dinya dikubur dikeresakeun jelema teh bapak eta jelema teu akur jeung tatangga teu akur jeung baraya teu akur jeung dulur nyata masing-masing teh ya Allah matakan bapak pangapunten kalau aya jelema masing-masing celaka pasti umumkeun innalillahi wa inna ilaihi rajiun parantos peuling ka jati moal ka asal maot namina keresana si anu bapak anu cek masyarakat teh alhamdulillah innalillahi saya mah ya Allah ya Rabbana ketika pas ke dimarangnya teh pada nyarekan jelema teu wauh jeung tatangga jeung baraya mah teu bermasyarakat pada nyarekan cek nu saurang matakeun oge sia teh hirup mah kudu wauh jeung aing da geus pae mah aing keneh sia nu namanian detak teh nu kadua datang sia mau cepat tarang mah aing mah baheula keur hirup teu wani ngajepat sia geus modal ku aing di pahala tuli bajuna dilaan ibu dipaksa cek eta nu maksa ngalahan baju dasar sia mah keur hirup heuras ka paeh-paeh ge heuras ulun paeh heuras geus ya Allah ya Rabbana pada nyarekan padanya ya Allah ya Rabbana ya kan ketika kita sudah masuk ke dalam alam kubur bapak kana kubur ke alam barzakh ke alam makhluk kadinya dongkap malaikat munkar nakir sadacan dongkap munkar nakir bapak dina sapalih riwayat mah dongkap malaikat ruman teh pamanteuna mancorong sapertoskeun panon poe bapak eta nu bakana rasul pertama sadacan munkar nakir urang digugahkeun cek malaikat ruman he manehna tuliskeun amal hade jeung amal goreng maneh cek malaikat ruman manehna nuliskeun amal hade jeung amal goreng maneh cek eta mayit he malaikat kaula teh pan teu mawa pulpen teu mawa mangsi teu mawa wadah mangsi cik malaikat jadikeun curug maneh ena penana pulpena jantenkeun ciduh maneh mangsina sok gara tuliskeun cek eta mayit ya malaikat abdi tepan teu mawa sohifah teu boga buku teu boga kertas eta malaikat rumah nyoehkeun tina sapalihna ayeuna boehna dipasikeun ka eta mayit geus bae dipasikeun eta dititah nulis sok gara tuliskeun amal hade mah diputar tulis amal hade ketika beres amal hade teh nemu jeung amal goreng dinya cicing bapak cicing cek malaikat rumah nah hamanya make cicing kaula teh isin ku salira nah make era ku kaula nah hamanya teu era baheula keur di dunya salama hirup di dunya maneh maksiat ka Gusti Allah cicing di luhureun taneuh maksiat ka Allah neraka ka Gusti Allah tukang ngomong ka Gusti Allah ka era ayeuna make era ku kaula geura tuliskeun eta bapak malaikat rumah bapak ngamuk ka eta mayit bapak begitu ayeuna cicing wae teh nulis nyanak malaikat rumah umudun min hadidin tihang tina besi begitu nek ditakohkeun eta gegeunir teh ka mayit cek mayit ke heula rumah ai malaikat rumah ke heula ulah wa kanyiksa tahan heula cicingkeun kaula nek nuliskeun sok geura cap ku anjeun kaula nek kecap kumaha teu boga stempel teu boga nanaon jadikeun ku anjeun stempel anjeun disestempel amal goreng di dinya ya Allah ya Rabbana beres naros kitu malaikat rumah malaikat munkar nakir sumping ka urang marrabuka wa man nabiyuka ya Allah naros ka urang sadayana ibu hoyong disalametkeun bapak tina siksaan kubur hoyong ibu hoyong bapak hoyong
ngarajankeun ilmu canakeun uih ka bumi saur ulama man arada ayyan jua min azabil qabri fa alaihi ayyulazima arba'ata asya'a wa ayyajtaniba arba'ata asya'a. Sing saja manu hayang jelas salametkeun tina pirang-pirang azab kubur siksaan kubur saur ulama rek laksanakeun anu opat tebihan anu opat perkara. Mana anu opat? Hiji fa muhafadzatus shalah jaga raksa salat anu 5 waktu. Ulah ninggalkeun sesibuk apapun engkau jangan sampai kau ayeuna ninggalkeun salat teu meunang ninggalkeun teu meunang. Ya Allah ya Rabbana ibu bu ibu araya buaya ibu tos dono teh acan atas dono teh acan. Aduh cilaka kayak gitu. Ibu, aya kene di sugan ayeuna bapak-bapak nu sok salat di imah di masjid aya. Aya. Osok diingetan, osok dicarekan, osok dipolototan, sok ngawaro tara. Lamun teu ngawaro dukung ku ibu ka pasar gidik meuli mu kena warna pink. Bapak ti ayeuna kaharep ta ieu mukena pake ku bapak ti ayeuna kaharep mamang yang koko sorban kopea samping nek ka mana mamah nek ka masjid. Euceung ngagidi ka masjid cek tatangga teh euceung ka mana nek ka masjid. Nek naon berjamaah. Salaki ka mana? Men. Cek teh. Ya Allah ya Rabbana awas. Sesibuk apapun kita pekerjaan kita jangan sampai meninggalkan sholat. As-sholatu imaduddin. Man aqomaha faqad aqomadin, wa man tarakaha faqad hadamadin. Sholat adalah tihangna agama. Sholat urang ngalaksanakeun sholat sami jeung ngadegeun agama Allah. Ninggalkeun sholat sami jeung ngancurkeun agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maaf, ibu aya riwayat Pak. Aya riwayat ketika Kangjeng Nabi nuju di masjid Pak. Ngariung serang para sahabat dirinya aya sahabat Abu Bakar serang Umar. Telami dongkap anak muda lompatan bari cerik dalam pantang masjid ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Cekangnya Nabi ari maneh teu make cerik. Bapak kaula maot. Candi manian. Candi bungkus. Candi kukumaha. Cekangnya Rasul Abu Bakar Umar berangkat ka ditu. Urus mayit eta Pak anu maot teh golongan bangsa Arabi kulitna bodas irungna mancung nya kasep nya jangkung. Ya Allah ya Rabbana ketika eta Abu Bakar jeung Umar ningali kaayaan mayit teh ya Allah ya Rabbana gosong kulitna tutung siga meunang ngaduru pamenteuna robah sapertoskeun pamente babi. Ya Allah eta Abu Bakar sareng Umar kaget ketika ningali kitu. Gusti nu agung terjadi di Kangjeng Rasul dilaporkan kieu pakoma Kangjeng Nabi nangtung berangkat langsung ningali kayan mayit nya kitu. Ras Kangjeng Rasul ngangkatkeun pandangan ngadoa ka Gusti Allah dengan doa Nabi nu diijabah ku Allah langsung harita keneh eta mayit robah kulitna kulit Arabi pamente jalmi. Diibakan, dibungkus, disolatan, diantarkeun ka makbaroh ketika dilebetkeun kana sareng pedang 4 kali manyucung dibuka. Ketika dibuka pamanteuna nek diantalkeun kana taneuh tidinya harita keneh kulitna robah deui janten gosong tutung hit si kompak hit pamanteuna robah jadi babi kabeh kaget cek Kangjeng Rasul ya sabab he budak orang maneh ka dieu aya naon ya Rasulullah kadir maneh. Iya bapak maneh baheula kan selama hirupna di dunia boga tingkah naon, boga amal naon, boga pagawean naon. Ya Rasulullah, bapak abdi mah selama hirupna tukang tarikus shalah, tukang ninggalkeun salat. Saksian ku maneh kabeh hei para sahabat. Saksian ieu jelema ketika dibahas ku Allah, ketika digugahkeun ku Allah di alam kubur di poe kiamat, ieu beungeutna muarobah pamente babi kulitna gosong hideung siga meunang ngaturug. Matakan ku aya sakitu hajara menta pangraksa ka Gusti Allah, cek eta Gusti Rasul ka para sahabat sangkan urang sadayana dijaga dijari dirasa tina azab kubur tina siksaan Gusti Allah. Cempring sia
Ayah raya sama kejempring tunuh haja cenah tunuh. Ya Allah ya Rabbana, jelema tukang ninggalkeun salat patong hari gani jaga di poe kiamat di dunia kena ge bakal dibersih, bakal disiksa ku Gusti, diadab ku Gusti. Aya jelema salama hirup can pernah nincak masjid, can pernah nincak masjid ari geus maot cicing panghareupna. Begitu belos ka masjid cek pantun teh ngomong, "Mang kemana aja ku baru nongol." Belos teh aya tihang di ditu jeung karpet ngaromong, "Ih maneh mah ka era heueuh." Naon tihang? Eta si teh jelema ari keur hirup tara mantong ka masjid ari geus pae cicing panghareupna ih era atuh. Ya Allah ya Rabbana ya Karim jamaah sadayana, awas jangan sampai kau meninggalkan sholat. Ya Allah ya Rabbana, ketika panggilan adzan Allahu Akbar gewat dusong sholat. Maaf ibu, jalma tuh harga ini akan sholat ngalalaikan sholat geus masjid belas siksaan dipasikeun ku Allah. Ngajijikeun sholat lohon dekat ke asar dekat ke maghrib dekat ke isya dekat ke subuh dekat ka lohor jauh teuing keurangan. Eta ibu-ibu balik di sawah satengah tilu lain langsung mandi wudu kana pasolatan kalakanya seuhan heul. Beresnya seuhan langsung mandi wudu kana pasolatan kalaka gegero heul. Geus gegero lain langsung mandi wudu kana pasolatan kalaka ngisikan heul. Geus beres ngisikan mandi wudu lain kana pangsolatan moekeun baju jeung calana heul. Geus beres moekeun baju jeung calana lain langsung salat kalaka nuna piring jeung gelas heul. Geus beres kitu lain langsung salat sakitu geus burit kalaka ngagigihan heul. Rese ngagigihan terus sol 4 rakaat likum ka katuhul likum ka kencang Allahu Akbar ujang bulan mah ari eta salat ari eta ada naon eta teh adan asar mah Gusti asa karek di salat lohor teh geus asar deui da meueuh salatna ladu kadaluarsa cik ibu jeung bapak punten bapak wantun teu nuang ayeuna ka tuangan anu kadaluarsa wantun teh lamun jeung tuang janten panyawat moal janten panyawat begitupun salat sudah kadaluarsa bakal jadi siksaan ti Gusti. Batakan awas ulah ninggalkeun sol. Ieu urang imanokeun Mas. Anak muda naik, anak muda naik. Adan ku anak muda lain aki-aki. Udangkeun tengah peuting assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gugah. Wah, parandoi dilu. Barandot dilu DKM gajrun ke masjid ada si Ati ngomong ngahau ningali jam waktos parantos jam 3 gitu. Baca doa Nabi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khawaizi. Si Ati ngahulang haduh eta mah doa nek modal. Cek si Aki gararuga si Aki ngahudangkeun coba anak muda ngagugahkeun luar biasa. Gugah waktos jam 3 ya hayo ya qayyum kena anak muda ieu mah aki-aki nu tahrim aki-aki tuluy nu nakol badung aki anu adan aki jadi geus tahrim tebikeun kana waktuna nek adan bebeja deui ngabejaan masyarakat ya wajadayana warhadayan umati wow paranto waktos parantos
tulis yakin akal bedug nyamperkeun kokol trok tok 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 blok man soeh kahujanan bedugna blok 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 tok 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 blok eta kokol jeung bedug teh punten kanu tadaikeun ka salat tadaikeun ka masjid teh beukeun salat lima waktu mangalelewean teh bukan antara salat mah punten tapi nanya cek kokol teh kieu tolong 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 cek bedug budak 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 tolol budak si akil langsung ngadan cek si akil teh Allahu Akbar siaki adan panjang terdekat ke ujungnya ayolah khairum minanahu hazolah khairum minanahu gubrak siaki labu DKM ngahulang nah kita dituluykeun gaclong ka Masjid Jami keur ngajongkeng Syaki tuluykeun ku DKM innalillahi wa inna ilaihi rajiun parantos pulih ka jati moal ka salamet namina Syaki lembe ku sabab beak suarana dipake adan bae Syaki coba anak muda naik titaan tuh lawa anu adang kiri dieu di Masjid Al Hidayah pasti tikulon sakulon tiwetan sawetan tikidul sakidul tikaler sakaler ngabring ke Masjid Jami Al Hidayah naong oh Ustaz Deden balik deui balik salat saya teh mah udah gong oh Ustaz Deden naong balik deui mantau ka imana ieu amin amin ya Allah si Aki geus beres adan ibu jadinya ngimaman si Aki Ayale waraja wirogan jaini budak bilal hiblat diajan himaman lillahi ta'ala halahu buat eta siaki maca doa iftitah ting kumaha tinggal lamun ting kumaha inna zolati wa susuki wa yamaha wa yahonda mana wes eta. Dina teh keur salat inget incuna hayang motor teh Bu. Geus beres lain eta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Iqratul ladina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Eta salat gurawilan. Bangsa Uhud tuan ieu beunana aja. Pas amin datang anak muda saurang gede tanaga. Abe. Duh si Akil. Innalillahi. Aya mamum anak muda aing mendek-dek cekna hatena teh. Aing kudu maca surah naon maksakeun maneh Bismillahirrahmanirrahim halam taru kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil halam yaj'al kaidahum fi tadlil wa anzala 'alaihim ghurawil maghdubi 'alaihim waladdallin amin aja geus amin teh nah amin deui pokoknya aing geus aki-aki digawean awasia eta si aki ece saking ku amokna ka pemudangan amin deui diganti surahna Bapak
Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidum ma abadtum wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidum ma abadtum wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidum ma abadtum wa la antum abiduna ma a'bud. Pemuda lapok siat ngubeng-ngubeng kayaknya muat di bejaan ku aing wala ana abidum ma abadtum. pemuda pusing lakum teh Lakum dinukum walatuh. amin eta si aki mu dijejak ake katokang aing daharu amin kita tadi sama si aki ngagempeng Ya halo, mimpi apa aku semalam? eta si aki ibu nyeri hati ngadoa ke Allah Ya Allah, cenah cek aja kan oge lamun nyeri hati sok dijabah doaku Gusti sing salah. Sing salah. eta anak budak kaharep usolli fardhu subirok adaini mustaqbil kiblat tiadaan imaman lillahi ta'ala Allahu akbar kagede wani han ilmu teu boga si aki mah can takbiratul ihram ngadoa we Sing salah. Sing salah. Bismillahirrahmanirrahim Rahim yang Rahim yes Sing salah. Sing salah. eta pemuda rewas di bejang ku aki-aki Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahman Rahim Rahim yes wah cek jadi eta anak muda pusing bayan we Malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. si aki ngomong nih Sing salah. sing salah datang sholat saya kitu gawe eta anak muda saking kusieun salah deui maca surah panjang teu bisa nu penuh teu bisa maksakeun maneh Bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar 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 cek aki-aki lemok sia ning sia ge ngubeng aing oge tadi kitu neangan lakum teu kapangih-pangih inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahu akbar makmumna gelo imamna kabehana truk tuk 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 cantunu silakan aing ngaji dia ya Allah ya Rabbana awas yuk anak muda naik subhanul yaum rijalulkan pemuda sekarang adalah jagoan-jagoan di masa yang akan datang santri sekarang adalah jagoan-jagoan di masa yang akan datang matakan awas urang ninggalkeun sol ramekeun mas itu berjamaah hiji anu kadua nu matak ngahalang kana azab kubur teh nyaeta wa qiraatul Qur'an sing rajin ngaos osok ngaos Quran sadayana osok sadinten kenging sajuz 2 juz setengah juz samakro sa'ain salembar 10 ayat itu 5 ayat tuh ayat 3 ayat 2 ayat 1 ayat setengah ayat
kumaha macana Alhamdulillahi Rabbil Sadaqallahul Azim. Minimal satu ayat ulah teuing cik ayu wengi Jumaah sok karaos Yasin tara. Sok karaos Yasin tara. Sok bapak, sok bapak. Bapak sok. Bapak-bapak sok. Rees bapak. Ibu-ibu sok. Siap dites kaos Yasin siap. Siap nang ngalajengkeun Yasin siap. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Lanjut. Innaka laminal mursalin. Tanzilal azizir rahim. Ya Allah, yakin orang batu korsi mah ahli ngaji Quran sadayana alhamdulillah. Yang yakin orang batu korsi mah sadayana katalar Quran 30 juz alhamdulillah. Buktina Yasin sekitu panjang katalar komo lainna. Qul ya ayyuhal kafirun wala antum abiduna ma a'bud wala antum abiduna ma a'bud. Ya Allah, nuhun dengan ahli ngaji Quran sadayana alhamdulillah. Alam tara ilal ladzina badalu ni'matallahi kufran wa 'allu qaumahum daral bawar. Tuluykeun. Teu kadenge tarikan. Alam tara ilal ladzina badalu ni'matallahi kufran wa 'allu qaumahum daral bawar. Harus dipuji ku uing deui. Hilap sanes. Hilap sanes. Hilap sanes. Oh ngomong mah teu nyaho kitu. Siap nu pondok kompak siap. Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam. Ning eta bisa. Api nyaho. Api ya. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Cangkeul euy. Kada dituluykeun. Ya Allah, siap nu gampang kompak siap. Nu gampang pondok kompak siap. Dangukeun dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Ya. Nih bacus ya mah. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Ya. Cia ya. Sorry ya euy. Nih di dieu mah tukang nyanyi hungkul alhamdulillah. Urang tes nyanyina siap. Geus atuh ngaji henteu urang nyanyi siap. Kali deui dulu aku suka padamu, dulu aku memang gila. Ya. Mungkinkah diri ini tebacusan sok ibu tong kagok sok kepala edan sok anu bisa kepala edan sok. Mungkinkah diri ini yang memutih menjadi permadani. Santri mah ngaji bisa nyanyi ge bis hidup sang. Ibu hoyong teh geus nyang santri hoyong teh.
Oh cenah ustad mung santri mah sok barudug wios budug-budug ge barorok sia budug barokah borok budug mah ya Allah ya Rabbana matakan ibu bapak ayo ibu punten lamun ibu jeung bapak gaduh murangkali hafizul Quran katalan Quran 30 juz maka eta budak wajib nyokot indungna bapana nirina akina mamangna uwana rezekna adina 10 jalmi dilebatkeun ka surgana Gusti Allah alhamdulillah desa kurang dosa hukul sakur jalmi nu wau kata budak bakal dicanang disapaatan hayu cekokom coda cei ima ceyanti hayu ka surga Bang Ayep Mang Asep Mang Bubun hayu ka surga hoyong teu hoyong ketemu kali soleh teu cenangan bade moal bade diaturkeun moal ka ustad bade moal bade diselehkeun moal kade maaf ketika ibu anak ayana ngaji anak ngaos ulah leha-leha seorang orang tua ulah kieu anggeus cukup ku ajengan teu cukup ku ajengan ketika beres ti ibu ti majlis keluar ti majlis eta anak tanggung jawab indung jeung bapakna tanya deui di bunina ulah leha le ketika anak teu daekeun ngaji aya di imah tanya kenapa seorang anak teu daek ngaji. Ya Allah, hayang kita gaduh murangkali nu soleh hayang teu. Solehah hayang teu. Mudah-mudahan sidi jeung murangkali nu soleh teu solehah. Ya Rabbal alamin. Nu katiluna nyaeta wa kasratu tasbih, nu kaopatna nyaeta sing seueur sedekah. Wa kasratu sedekah, seueurkeun sedekah, seueurkeun ngaos tasbih. Ibu waktu 12:30 teu nyekapan tos wengi teuing kumargi ayeuna mubalik ke 1000. Ibu jeung bapak geus dunuh bisi katinggalan salat subuh sata can mungkir bapak nyong berkah Fatihah sawihan cing kuring gaduh guru nuju teu damang wales gaduh pun bojo nuju teu damang wales gaduh sepuh nuju teu damang wales mudah-mudahan ku berkah asa Fatihah sing didamangkeun ku Allah Subhanahu wa taala oge nu teu damang jamaah sing didamangkeun ku Allah Subhanahu wa taala wa ala alihi nawaitu syifa الحاضرين في حضر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين hapunten anu kasuhun ngampura anu diteudak bila itu kata mata keras karena mana jamaah sarian akhir ngajantan dosa nyukan diampun dan bisa agama genap wabillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.